Ilahi tawassalam bijahi Muhammadin tuwafiq liman yurdika anna manaz zaman ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna madaz zaman ilahi tamim ni'mah bisalama wal afiyah liman aradan nikah fid dunya wal akhirah ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna madaz zaman alaihi salatullahi thumma salamuhu salatan wa tasliman ila akhiri zaman ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna madaz zaman Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi walian sareng tikahkeun ridho ditikah ku hiji pameget anu janten pilihan abdi anu nami A. Faizal Imam kalayan bade dimas kawinan ti anjeunna ku perhiasan emas anu abotna 20 gram sareng artos anu seueurna 5 juta rupiah dibayar kontan mangga ku bapak abdi walian sareng tikahkeun pidoa ti bapak mudah-mudahan rumah tangga abdi sing pinuh ku barokahan tiasa bahagia di dunia sareng di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ku bapak di walian sareng ditikahkeun didoakeun pisan ku bapak mudah-mudahan rumah tangga anjeun sing tiasa mencapai rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah bagja dunia sareng akhirat amin ya Allah. Langsung baik Pak Wiri tuyul. Hah? Mau aku pakai mau masuk. Langsung aja Pak Wiri. Pak Kiai sing ridho sing ikhlasnya ditikakeun ku abdinya. Pak mudah-mudahan janten kabarokahan kanggo aranjeunna duaannya gitu. Satu acana meureun bising erek bubungkusannya di tukang ditawis heula namanya gitu. Iya. Paling tidak. Kedap. Sudah nek langsung lah, langsung dari nama. SD genap. Kali dia. Iya. Oke, kenapa yang ada jadi?
Siap. Ah, Babe, validasinya Babe. Tos. Cukup. Ya. Mangga rada merbaik. Dipengkar bae di dia, dipengkar bae. Beh nyaksena. Sareng pake teh sok deui. Siapanya? Sepangan miknanya. Bahasana bahasa Sunda, Indonesia. Sunda bae. Sunda wae. Sunda bae. Di ditu abdi nampi, Pak. Oh gitu, di dia bae. Jadi kupami abdi nyebat kontan, jawab kuaa abdi nampi nikah. Kayak nuturkeun ka ditu namanya gitu. Kontan abdi nampi nikah. Emut kira-kira. Emut. Cek cobian. Ya. Baci, apa tuh? Kanggo saksi akang. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad bazal muttaqun. Saudara Faizal Imam, uzawizuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saderek Faizal Imam simkuring nikahkeun anjeun ka istri nami Ai Aprianti, putri kandungna Bapak Haji Emo. Bapak Haji Emo parantos ngawakilkeun ka simkuring kangge nikahkeunana. Kalayan dimbas kawinan ti anjeun ku perhiasan emas anu abotna 20 gram sareng artos kertas anu seueurna 5 juta rupiah dibayar kontan. Abdi nampi nikah Neng Ai Aprianti, putri Bapak Haji Emo, kangge diri abdi kalayana dimas kawinan ti abdi sapertos nu disebat tadi dibayar kontan. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma bi khair. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adami sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afwat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kanggo saterasna alhamdulillah acara akdu nikah parantos dilaksanakeun kalayan aya dina kasuksesan. Kanggo saterasna acara seren tampi mangga ka MC